Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal madmadatu sareng kekemu wal istinsyaku sareng sreuk cai kana irung. Li pa'lihi sallallahu alaihi wasallam karena midamelna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakola sarang parantos ngadawuh sarang parantos nyarios saha al imamu Ahmadu Imam Ahmad biwujubiha kana wajibna itu madmadoh jeung istinsyak. Wa hujjatu Syafi'i sarang ari hujjahna Imam Syafi'i qauluhu eta dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyrun lapad asyrun minas sunnati. Asyrun ari 10 perkara minas sunnati eta tina sunnah. Wa ada sareng parantos ngitung Imam Syafi'i minha tina itu asyrun al madmadota kana kekemu wal istinsyaqo sareng sreuk cai kana irung. Rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis saha Muslimun Imam Muslim. Summa aslu sunnati tuluy ari sumberna sunat asalna sunat. Yahsulu eta hasil itu aslu sunat bi isolil ma'i ku nepungkeun cai ilal pami kana jero cangkem wal anfi sareng irung. Sawaun sarua bae ada ro muterkeun jalma kana itu anpu amla atawa henteu. Wa hadza sareng ari ieu anpu wa hadza teh arrojihu eta kaul anu unggul. Lakin naso tatapina parantos nganaskeun parantos negaskeun saha asy-Syafi'iyu Imam Syafi'i ala idarotihi kana muterkeunana itu pamu wal anfi kana muterkeunana itu pamu pil pami dina cangkem wala yustarotu sareng teu disyaratkeun pitahsilis sunnati dina ngahasilkeun sunat naon ayyamudja yen nyebrengkeun jalma alma'a kana cai hatta lawi betala'a sehingga lamun neureuy jalma kana itu cai adat tah kalakonan naon as-sunnatu sunnat. Qala parantos nyarios kana itu la yustarotu saha an-Nawawiyu Imam Nawawi fi syarhil muhadzabi dina syarah kitab muhadzab. Wa dhahaba sarang parantos berpendapat saha jama'atun jamaah kelompok para ulama ilashtiroti majil ma'i kana disyaratkeunana nyebrengkeun cai pitahsilis sunnati dina ngasilkeun sunat. Wa taqdimul madmadoti sareng ari ngaheulakeun kekemu alal istinsyaki manderikeun sreuk cai nyebrengkeun cai syaratun eta syarat pitahsilis sunnati dina ngasilkeun sunat ala rojihi netepan kaol anu unggul. Wakila sareng dicaritakeun naon mustahabun eta anu disunatkeun. Wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Parun ari ieu teh hiji dahan yustahabu dianjurkeun naon almubalaghatu moharakeun fil madmadoti dina kekemu
wal istinsyaki sareng ngingseurkeun cai atawa nyebrengkeun cai kana irung ligoiri soimi pikeun lianti anu keur puasa. Wa amma soimu sareng anapun ari anu puasa pakila tah eta dicaritakeun naon yahrumu haram itu mubalaghah pihakihi dina hakna soim. Qala parantos nyarios hukana itu mubalaghah saha qodi hakim Abu Thayyib tegasna mah nyaeta Abu Thayyib. Wakila sareng dicaritakeun naon yukrahu dimakruhkeun itu mubalaghah. Qala parantos nyarios hukana itu yukrahu saha al-Bandaniji Imam Bandaniji wa ghairuhu jeung salianti Imam Bandaniji. Wakila sareng dicaritakeun naon tarkuha ari ninggalkeunana itu mubalaghah mustahabun eta anu dianjurkeun. Qala parantos nyarios hukana itu mustahab saha Ibnu Sibag wallahu a'lam.